merenggong lagi arak-arak ngedak sunatan si dulur channel kuda warang ngadang-dangan Andri receh ke payunan ayo napa dah aduh nah halo meneret igal-igalan tepat kentang jaipong aneh ngahibur ajar was sayang suka bunga susurakan kedongeng bisa ngigol bari kendali di jampen kuda geus ngerti rama aya cenah pajar nu Pak Ujang kodok deui nuhun duh asih alah genang disereuleuh pahajat ye neme kana panggung aduh paip hayu Bapak Iip anu mana Ibu Neng papayunan sadayana narara hayu nu pangan teh Neng pun naik Bapak Iip anu bager Bapak Hajat anu sayang bakal maseur ye surat dorong pecah bagi sayang hanara budak sunatan tepat kendang jaipong ngahibur Pak Iip Ibu Neng sayang suka bunga kebajakan Pak Ujang kudu muye bisa nikah bari kendali di jampen kuda geus ngerti rama nuturkeun moyeng jalan kuda lutih alah yang dikusiran Bapak Iip kodok heula diigelan janjen anu sayang ku anu tumbakna batan nyeri pajar moal boleh dipikiran Andri anu bager anu saleh kageulah si abdi geus banget hoyong tinggi mimpi kuasa liara Pak Ujang deui di wadahan panah kantong ditalikeun Pak Iip mulai kulit namping panglemar salira bunga bohong goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun denge kata ngendang tepah jaipong jeung Mbah Jidunga wilih ahli ninggal sok biasa sok berdekat atas serian sundang rasanya di zaman ayeuna sinden bisa ngigel loba nu rasakan halus ngogoyangna jeung halus rupana pasti loba pisan nu nyawer artosna ge boy lagu non cenah Pak Iip anu bager hoyong lagu non ya gerak bumi aya manu kepudan
ulune kuning sing di adang-adang apa uyan beli bisa ketemani apa uyan sayang terbayang-bayang bermimpi pacar wong durung bebek senanti sampai aku jahat apa uyan Sedulur